Kalau saja orang tersebut iman, lalu siang malam loba amin, maka ku Allah diamankan dari sejumlah makanan yang akan merugikan dirinya, sehingga makanan-makanan yang Allah haramkan, maka Allah akan mengamankan, artinya Allah jauhkan. Kalau saja orang tersebut iman, berang puting terus loba amin, maka Allah akan mengamankan dari sejumlah anggota tubuhnya yang nanti akan dihisab oleh Allah. Selama di dunia dia tidak akan melihat apa yang dilihatnya kecuali yang benar, dia tidak akan mendengar kecuali yang didengarnya benar, juga tidak akan memegang sesuatu hal yang menjadi durhaka kecuali yang dibenarkan oleh Allah. Itu hebatnya orang yang beriman, lalu diwujudkan siang malamnya loba amin, insya Allah aman, sehingga dirinya merasa aman, badannya dikeker kuat imunna ibu sadayana. Panaina corona teh ibu sadayana ieu bisa nerjang teh kanu lemah naonna, lemah imun ibu sadayana. Komo lemah imin A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sha'airillah fa innaha min taqwal qulub. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dulur-dulur sadayana anu sami-sami rawuh, anu sami-sami hadir kempel ngariung di majelis, mudah-mudahan gempangan riungan orang sadayana angkatna ibu bapak sadayana di bumina masing-masing gaya haflah gaya majelis kalawan sejadi niatan anu kahiji sejan niat thalabul ilmi, oge sejan niat milari ridho Gusti, oge orang sami-sami belajar mencintai, mengagungkan Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oge diajar mahabbah cinta ngagungkeun ka sadaya nu dipiwarang diagungkeun, yakni para ulama, para aulia, para syuhada, para sholihin, termasuk urang dipiwara ngagungkeun keluarga keturunan urang sadayana. Oge termasuk urang sadayana dipiwara ngagungkeun tatanggi, dulur urang nu sabelah baik di kenca maupun di katuhu. Ieu sadayana ku Allah dipiwara urang sadayana ngagungkeun ngamuliakeun marantena. Salagi marantena teh sami jeung urang yakni agama Islam. Ku hal sakitu urang sadayana ngariungna kempelna dina tempat anu dimuliakeun ku Allah, harapan anu utami nomor kahiji mugi Allah ngaampuni dosa-dosa urang sadayana, sing jadi wasilah deui urang sadayana ditambah ilmu anu manfaat ku Allah Subhanahu wa taala. Oge urang nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala pangjaga, pangriksa baik malam maupun siang dari segala sesuatu anu datang sumping ka diri keluarga keturunan urang sadayana. Margi moal aya nu tiasa nolak karena sakabeh perkara anu sumping baik nuraos atanapi sawangsulna. Andai kata satu perkara sumping ka urang nuraos, maka itulah rupina nu disebutkeun nikmat. Tapi tatkala sumping nu teraos itu pun bisa jadi nikmat jika keayaan urangna nuju iman ka Allah, nuju emut ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi dasarna urang sadayana di alam dunia ieu bisa migawe sejumlah perintahan Allah baik yang wajib maupun yang sunnah, itu harus diawali dengan keimanan. Tanpa ayana iman moal mungkinlah urang sadayana bisa
hadir di majlis boro-boro anu jauh, mungkin anu nampuk hareupeun imah oge teu make dasar iman mah moal sumping. Maka urang anu pertama syukur ke Allah Subhanahu wa taala melalui pengajian, melalui hadir dari berbagai majelis ta'lim baik yang jauh maupun yang dekat, itu adalah untuk memperbaharui dan menambah keimanan kita supaya iman itu semakin kuat maka semakin hebat. Jadi Allah Subhanahu wa taala sababaraha ratus ayat mungkin ribuan, wabil khusus ayat dina Al-Quran, panggilan Allah itu adalah bagi orang-orang yang beriman. Allah memerintahkan perintahannya, misalkan Allah memerintahkan sholat, di situ ya ayyuhalladzina amanu, hartosna wahai orang-orang yang beriman. Allah nita puasa, ya ayyuhalladzina amanu. Allah nita zakat, ya ayyuhalladzina amanu. Hatta semua perintahan Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, pasti diawali dengan kata-kata amanu, atau diawali dengan lapan non amanu. Artinya tidak akan mampu seseorang melaksanakan perintahan Allah kalau saja tidak didasari dengan keimanan. Maka iman inilah yang bisa menguatkan hidup. Maka iman inilah yang bisa mempertahankan amal. Maka iman inilah yang bisa bersabar. Maka iman inilah yang bisa kita ketemu dengan kekasih Allah, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa hebatnya andai kata seorang yang beriman kepada Allah. Artinya orang yang beriman kepada Allah adalah orang tersebut mempercayai, meyakini apa saja yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa itu adalah perintah yang benar, bahwa itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang hak. Juga andai kata Nabi melarang sesuatu perkara, itu pun diimani bahwa itu adalah sesuatu yang merugikan kita. Itulah hebatnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tanpa iman, jadi apa kita hidup? Orang berdagang bisa baik dagangannya karena dia punya iman. Orang misalkan jadi jabatan sehingga jabatan tersebutnya diridhoi oleh Allah, jadi pemimpinnya disayangi oleh Allah karena dia punya iman. Keluarga bisa mengurus anaknya, bisa mengurus istrinya, itu pun karena adanya iman. Kita hidup di dunia baik dengan tetangga yang sebelah, tetangga yang di kanan, yang di kiri, siapapun itu, selama orang tersebut Islam agamanya, itu pun didasari dengan keadaan iman yang kuat. Tidak mungkin orang bisa sabar tanpa iman. Tidak mungkin orang bisa syukur kepada Allah kalau tanpa iman. Tidak mungkin juga orang bisa mengenal dengan secara baik pengenalannya terhadap kekasih Allah, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad, kalau saja tidak dengan iman. Maka indah orang tersebut jika iman kepada Allah, membenarkan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah, dibenarkan bagi orang yang beriman. Indah di dalam bicaranya. Lihat, orang yang beriman selalu mengucapkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Orang yang beriman selalu melihat sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Orang yang beriman selalu mendengar sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Orang yang beriman memegang apa saja, pegangannya itu selalu diridhoi oleh Allah.
Orang yang beriman melangkah ke depan ke belakang, itu pun sama, selalu langkahnya diiringi dengan ridho Allah. Inilah orang yang beriman. Ya. Jadi jelema nu iman mah moal ngobrol anu sembarangan. Orang yang beriman kepada Allah tidak mungkin menyakiti orang lain, apalagi menyakiti keluarganya. Orang yang beriman tidak mungkin menyakiti tetangganya, apalagi menyakiti yang paling terdekat dengannya. Inilah hebatnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iman, ibu bapak saudara. Kalau saja kita orang ibu bapak dengan diberikan musibah, orang bisa sabar, itu yang menguatkan bukan karena dirinya kekar, bukan karena makan 4 sehat 5 sempurna, bukan. Hanya keimanan yang ada di dalam dirinya, di dalam hatinya, sehingga hidup ini terasa indah bagi orang tersebut. Walaupun sementara kita melihat orang itu misalkan kena musibah. Orang dagang teh teu salamina pajang leres, aya payu, aya naon, aya teu, aya untung, aya naon, rugi. Tatkala orang yang beriman itu tidak ada beda. Keuntungan dia orang yang beriman bersyukur kepada Allah. Itu hebat orang beriman. Jika dagangannya tidak ada yang membeli hingga menjadi rugi dagangannya, dia pasti bersabar. Itu hidup yang benar loh ibu bapak sekalian. Tidak mungkin kita bisa mewujudkan, bisa mengamalkan syukur, bisa mengamalkan sabar kalau saja di hati kita tidak ada iman kepada Allah Subhanahu. Jadi apa bedanya untung dan rugi? Tidak ada. Jadi bedanya apa siang dan malam? Tidak ada. Jadi apa atuh bedanya? Misalkan nanti keur boga jeung keur teu boga duit, apa atuh bedanya? Tidak ada. Itulah hebatnya orang yang beriman kepada Allah. Tuh ibu bapak saudara, hebat untuk orang beriman. Hebat ibu saudara. Lalu orang beriman kepada Allah, jika dia menasihati istrinya tatkala istri punya kesalahan, dia pun menyadari. Gitu. Biasanya kan orang lamun istri boga kesalahan asapang bener nawae. Punten bapak-bapaknya. Menyeruskan kasaha. Lamun istri keur boga salah, apa orang teh asapang bener dah. Padahal kesalahan tersebut itu bisa dimiliki istri, juga bisa dimiliki saha. Tuh. Ini hebat orang beriman. Jadi moal kieu nyarekan pamajikan teh nu iman mah lamun aya kasalahan punten ieu mah keur ngobrolkeun sia anjing goblok geramantok ulah cicing dia da aing bisa dengan model sia 1000 hiji oge 1000 bisa moal kitu. Itu orang beriman. Gimana caranya? Dia selalu berbicara yang diridhoi oleh Allah. Tatkala ada kesalahan, dia pun merasa dirinya bukan merasa hebat dirinya, bukan merasa dirinya tidak pernah kesalahan. Lalu begini, kupingkeun mah, tuh kan? Cing lamun kitu dicarekan ku salaki, kira-kira ibu rek malas ngambek moal. Moal. Lamun kieu maka salah kita, ayo mana sia teu ngarti-ngarti goblok tuh kan? Ieu bahasa nu teu ngeunaheun teh aya naonan? Aya goblok kan ieu herek. Laras teh cek pamajikan siga bapak pang bener wae hirup teh. Tuh kan? Nu akhirna dikitukeun teh si bapak dia keur kaasupan setan. Nah isi ngomong apa dah? Tuh nu akhirna jadi naon? Jadi rame. Tuh kan? Laras teh coba lamun kieu. Mah sok cari punten ieu pribados tahadus bini mah pribados osok pasti jeung bojo ibu sakena kadang-kadang osok tapi caranya cara yang benar dibenarkan agama pribados can pernah selama rumah tangga sareng almarhumah nyebutkeun sia kom maneh wae can pernah makana almarhum nyarios pariwusena ka putra pribados moal aya cenah nu siga pribadnya moal aya dengan hiji-hijina leres laras nyus itu aya cenah neng siga bapak mah moal aya dengan hiji-hijina deu ieu sana parah ieu sugan nyebutkeun sia maneh can pernah dua deus ieu sana kumaha lamun ngambek sok calik mah rek mamah heula rek bapak heula lamun rek mamah nyarekan sok bapak didengekeun tapi lamun mamah rek
lamun rek bapak lah sok kupingkeun da moal bener lamun nyerekan ieu ngomong itu ngagaung. Leres? Moal bener. Jadi ujung benerna di mana? Tidak, kita akan tidak tahu ini di mana letak kesalahan. Makanya lamun keur bojo nyerekan bapak rek ngomong ge balem we heula. Cicing we dengekeun. Geus beres taruh si kudu beres teh. Atos acan. Tos sok. Ayeuna giliran bapak. Nyarios kieu. Jadi kapanggih salahna teh. Cing anu salah mana? Bapak mah geus ngaku lamun bapak salah, bapak geus minta dihampura. Lamun teu dihampura berarti salah satu hamba Allah walaupun dia ahli ibadah seseorang minta maaf lalu kita tidak memberikan maafnya, Allah akan benci. Kan sieun gitu kun. Leres? Nu akhirna kumaha? Ini pasien teh teu gandeng kok mau digeunuh piring di takolan. Nauzubillahi min. Makana kudu urang mentak lamun ibu boga caroge anu iman ka Allah pribados wasiat ulah waka dikubur can bae mah. Leres? Ulah waka usenena. Tuh. Jadi iman ieu anu bisa membawa hidup seseorang indah. Gitu? Kalau tanpa iman hidupnya bisa gundah, mungkin bisa galau, mungkin bisa gelo dan lain-lainnya. Keindahan hidup itu bukan karena uang banyak, bukan karena tinggi derajatnya, bukan gagah orangnya, bukan keker badannya, tapi keindahan hidup adalah barometer yang ada di dalam hatinya. Jika hatinya beriman kepada Allah, maka apa saja yang dia pegang, yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia injak, semuanya akan diridhoi oleh Allah Subhanahu. Itulah hebatnya orang yang beriman. Lalu bagaimana orang beriman itu bisa selamat atau tidak? Nih, orang yang beriman itu harus diwujudkan keimanannya. Tidak cukup dengan percaya apa yang disampaikan Nabi, kami percaya apa yang disampaikan Nabi, kita harus memuliakan ulama, harus memuliakan para wali, tapi dalam realisasi sehari-hari tidak ada. Itu tidak ada takwanya. Maka iman dibuktikan dengan ketakwaan. Jadi wujud iman yang benar adalah setelah kita membenarkan apa yang dibawa Nabi, yang disampaikan Nabi, lalu aya dina kehidupan sehari-hari teh ngaranna takwa nu kitu teh. Allah memerintahkan salat kepada makhluknya melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar, itu adalah perintahan Allah. Ari tara salat mah moal salam. Teh. Tapi andai kata setelah kita membenarkan apa yang disampaikan Nabi, hakikatnya perintahan Allah, misalkan sholat anu 5 waktu ulah ditinggalkan, kurang dipidamel, dohor asar maghrib bisa subuh dan amal-amal yang lain, baru itu iman ada pembuktiannya, yaitu naon? Takwa. Aing ngomongkeun percaya ke Allah mah ulah Islam, najan kafir Yahudi ge percayaeun ayana Allah taala, buktina aya damelanana nyaeta alam dunia nu sakieu gedena eueuh ti angan. Leres? Percaya. Mentak lamun jalmi geus iman ka Allah, pasti loba amin. Apal amin? Kieu we amin. Eta teh tina naon awalna? Tina iman. Tadi mana geus iman loba amin, insyaallah jadi aman. Iman, amin, aman. Tuh. Iman heula, iman naon deui? Amin, aman. Tak geus aman mah ibu sadayana, maka Allah mere kuat imun. Apal teu imun? Imun apa ente? Imun teh daya tahan tubuh hebat. Hiji tadi naon? Iman, terus amin, insyaallah aman. Kayak ku Allah diberi kuat imun. Oke, insyaallah ku Allah dijaga si imin. Jadi kudu make naon? Kudu make iman, dan teu make iman mah eta si imin teh ngaco. Kamana we hayang manehna. Nauzubillahi min.
hiji iman, kedua berang penting loba amin. Insya Allah Allah nurunkan aman di awak urang, diberi kekuatan imun. Kadituna Allah ngajaga si Imi. Sabab si Imin lamun teu make iman, wah ngaco si eta ka mana we. Leres teh. Tah mentak kudu make naon? Make iman. Iman, aman, iman, amin, aman, imun, imin. Tah lamun boga budak teh ngaranna eta. 5 anana. Ngaran sama nih Muhammad Iman. Ayeuna Muhammad Amin. Ari ieu Muhammad Aman. Ari ieu Muhammad Imun. Ari enten pangletikna Muhammad Imin. Leutik da si Imin mah. Leutik teh etana si Imin mah datang nagana mah naon? Saiki kadinya-dinya. Ikeur ngomong ke naon? Iman itu tah. Jadi kudu iman ka saha? Ka Allah. Ame hirup teh jadi naon? Jadi indah, ibu sadar, indah hirup. Dibawa rumah tangga ku iman mah genah. Ya. Dibawa ke pasar ku iman mah aman ibu sadar. Dibawa ka mana wae ieu dasarna urang iman ka Allah, maka insya Allah hidup kita akan diberikan oleh Allah keindahan boro-boro ke jaga di akhirat. Di dunia wae jelema nu iman mah ku Allah diamankeun. Asal make amin. Kumari amin teh beres salat misalkan maghrib assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ngangkat leungeuna amin. Tah lamun teu iman daekeun moal. Wow. Tuh. Jadi karena iman we ka Allah, sabab ieu si jalminu amin teh pernah ngupingkeun dina pangajian ud'uni astajib. Pek anjeun geura menta naon we kahayang anjeun ku kami bakal dijabah. Maka salah satu isyarat permintaan kita kepada orang lain yang punya segala-galanya biasanya leungeun nu sok diangkat. Mun menta duit ka kolot ge panaon? Pak, tuh kan? Ini isyarat. Bukan berarti Allah aya di luhur, bukan. Hanya isyarat. Tuh mantak lamun amin eta leungeun teh ulah dipisahkeun, kudu dirapetkeun bisi moncor. Ima amin kieu. Jadi kadare dieu. Jadi eueuh lu asup ka mana? Maka Nabi mencontohkan nalika amin teh leungeunna kieu tah ningali. Urang yang wadahan cai lamun hayang ayaan berarti nyakala kumaha? Ha kieu ieu sadana. Cing punten Nabi nyuhunkeun beas kitu sakieu kan? Coba lamun kieu cing mun teu nyuhunkeun beas paling nu kabawa ge sakumaha? Itu isyarat. Maka tatkala urang amin ka Allah taala teh kieu bari angkat kalur tapi ulah diyakini ku ati bahwa Allah teh di mana? Awas salah itu sadaya. Itu mah hanya isyarat we gitu. Bahwa Allah itu anu ngaijabah karena sejumlah hajat, kemauan, keinginan urang, maka isyarat we diangkat dengan amin ya Allah. Boga gamparan ngaijabah karena segala kahoyong abdi sadaya. Da gamparan mauning ya Allah teu kudu dicarioskeun oge innallaha ya'lamu bidzati sudur naon wae perkara nu dumong ku abdi baik nu leta atau dina jero hate abdi da gamparan mauning cukup ku amin oge. Ai urang mah kadang-kadang amin eueuh ngomong we situ mah. Ya Allah abdi teh pan keur boga anu ya Allah abdi teh pusing wae ya Allah abdi teh dagang teu payu-payu majikan cemberut wae ya Allah jaba budak teh ya Allah can dibayar geus 8 bulan ya Allah ya. Cek pangeran ai amina mana ai maneh. Jadi hantem lamun rek kitu atuh tulis we ku sorangan kieu teh hiji abdi teh ya Allah yang anu kedua ya Allah abdi yang anu katilu ya Allah dagang hayang payu kaopat ya Allah salaki hayang bager kalimana ya Allah budak abdi hayang saroleh kageurna ya Allah abdi hayang boga imah katujuan menabi ya Allah hayang boga mobil kadalapan abdi ya Allah hayang dibageran ku sadaya jalmi nu ningali ka abdi engke teh di ditu teh geus teu kudu diomongkeun tah mangga ya Allah abdi sakitu ka hayang abdi. Ieu mah hantem terus Ari amin teh naon hartina muga gamparan ngaijabah kana hajat urang rek diomongkeun rek teu da Allah maafaleun. Jadi urang mah siga nu mangka Gusti teh ieu sadaya
segala diomongan eta we lamun urang teu ngomong dina doa eta cenah teu kaharti cenah doa teh jadi teu pararuguh cenah abdi teh lain teu pararuguh da moal puguh mane mah ngaminana bari hees mah atuh gitu. Jadi nu puguh mah nu bener we anu hatena naon lempeng karena geus percaya ku iman yang diminta apa saja kepada Allah gitu. Andai kata punya masalah kasusah kabingung tidak ada solusinya, hanya Allah yang bisa memberikan solusinya melalui dengan iman. Terus kita amin, insya Allah hidup kita akan diberikan kebahagiaan. Ya ibu sadayana jelema keur bingung mah da moal cager ku duit laras moal nu bingung asongan kurang duit kegodeg we siga nu gering diberi daging hayam mau cager ibu sadayana. Jadi cager nanti ibu sadayana kuningali rarai jalmi ahli babacaan. Mentak baheula keur zaman junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih kena aya junjunan para sahabat nalika keur bingung keur susah teh tara make anu-anu geus ningali rarai Rasul langsung cager harita keneh oge. Masya Allah eta rarai Rasul bisa kitu ieu. Cing lamun ibu susah ningali rarai salaki kumaha? Sok ngomong sing tarik dawe salakina. Urang mah boro-boro keur bingung kitu nya, keur manggi kasenangan ningali beungeut salaki teh utah urang. Ya. Berarti lamun tatkala ieu wajah urang membikin virus kepada orang lain, kita tidak perlu ama kasih itu. Tinggal ngeunteung we, aya naonan ieu beungeut tewek. Sehingga si eta kaing jadi kesel. Ya. Aya naonan ieu sehingga pamajikan teh tarikeun ieu ibu sadayana punten urang weh lamun ningali rarai hiji jalmi anu banyak senyum ibu seneng teu seneng lah ibu sadayana coba lamun kieu kunaon kang kieu salaki teh motoh teh kasahat ka urang jadi urang teh embung ngomong oge komo salakina bari sok naon gubag-gebug mah tah nu akhirna disebut teh nu kitu teh broken home. Teu betah di imah ngelayah we ka mana we da di imahna eueuh nu bisa mengabena nu bisa memberikan supaya bunga hatena tuh tah lamun si jalmi nu iman terus loba amin Allah akan mengamankan keluarganya dari sejumlah segala rupi hal ku Allah bakal diamankeun ibu sadayana tuh Allah bakal ngamankeun. Jadi lamun jalmi iman terus loba amin ku Allah bakal diamankan dagangan anak ibu sadayana. Artinya di dagangnya diamankan itu Allah akan menjaga dari segala sesuatu yang akan merusak dagangannya. Contohnya aya nu maling jeung aya nu maut, ku Allah dijaga. Kalau saja orang beriman berang penting loba amin ku Allah diamankan rumah tangganya. Tidak mungkin akan tergoda dan tidak mungkin akan diselingkuhi karena itu sudah janjinya ibu sadayana. Kalau orang tersebut iman berang penting loba amin maka ku Allah akan diamankan sejumlah anaknya mau kemana saja Allah akan menjaga anak tersebut tidak sampai menjadi anak yang merugikan, anak yang menjadi durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau saja orang tersebut iman lalu siang malam loba amin maka ku Allah diamankan dari sejumlah makanan yang akan merugikan dirinya sehingga makanan-makanan yang Allah haramkan maka Allah akan mengamankan artinya Allah jauhkan. Kalau saja orang tersebut iman berang penting terus loba amin maka Allah akan mengamankan dari sejumlah anggota tubuhnya yang nanti akan dihisab oleh Allah selama di dunia. Dia tidak akan melihat apa yang dilihatnya kecuali yang benar, dia tidak akan mendengar kecuali yang didengarnya benar, juga tidak akan memegang sesuatu hal yang menjadi durhaka kecuali yang dibenarkan oleh Allah. Itu hebatnya orang yang beriman lalu diwujudkan siang malamnya loba amin insya Allah aman sehingga dirinya merasa aman, badannya dikeker kuat imunna ibu sadayana. Panaina corona teh ibu sadayana ieu bisa nerjang teh kanu lemah naonna. Lemah imun ibu sadayana. Komo lemah imin karena lemah naon? Lemah imun. Talamun hayang kuat imun kudu naon? Kudu iman. Berang penting kudu amin. Insyaallah aman awakna jadi kuat imunna oge kuat si naon si imin moal ngaco si eta ieu sadayana nya
Jadi urang sadayana mun hayang bahagia, hayang salamet, sok urang keureuyekeun sabab hanya melalui pengajian akan terasa iman kita naik, juga akan terasa iman kita kendor tatkala jarang hadir ke majelis ilmu. Karasa ku sarerea boro-boro cek ibu bapak, cek pribados nyalira, jadi kermuatan iman mah lain hungkul loba babacaan tapi kudu loba ngaji sareana. Jadi ku ngaji mah karasa, kasalahan urang teh karasa, jadi bodoh teh ngalegaan. Baheula mah boga perasaan teh bodoh teh sakieu, begitu ngaji mah oh nya tuh. Jadi loba oh naon? Jadi bodoh teh ngalegaan. Nu tadina bodoh teh sajuru jadi sakeunan teh jadi sawa jadi salega we kitu ngalegaan. Ieu teh nyaho, ieu teh apal, itu teh nyaho, ieu teh apal. Terus ku sabab teh nyaho teh apal, ku aya wasilah urang pengajian, maka akan terasa urang hirup eta ditambahan ilmu keur nguatkeun naon? Iman. Jadi urang dinaungi ayeuna, urang salat. Disebut kehadian teh karena urang nyieun hade ka saha? Ka Allah. Ku salat. Kadua silat. Lamun si jelema rek narajang urang komo urang istri atau rek narajang keluarga didinya disababan urang kudu bisa naon? Silat. Keur ngajaga diri. Tuh, diparentah ku Gusti. Katiluna tina salat karena silat, karena slot. Apal slot ente? Di imah geuning sok aya naon? Slot. Lamun di imah urang loba emas, maka imah urang teh mun hayang salamet kudu naon? Slot. Terus salut jika kita melihat ulama hebat ilmunya, hebat amalnya, maka kita harus salut. Salut itu adalah ta'dziman wa lamun jelema teu salat, henteu boga silat, terus imanan teu make selot, kabatur henteu salut, pasti seeta sulit. Pasti seeta sulit. Kumaha nu sulit? Dahar gede tapi teu jadi daging, tulang we bengkung seeta mah. Eta jelema naon? Sulit. Jadi 55. Iman tadi teh naon? Iman, wae nanti iman naon deui? Amin, aman, imun, imin. Salat, silat, selot, salut, sulit. Sok tulis tah di mana? Dina HP, terus asupkeun ka mana? Facebook. Cek batur teh, ieu ngaji mancemna kitab naon? Eueuh kitabna mah ieu sadana nganu dicokot teh intina lamun hirup hayang nyieun loba kahadean nyaeta dina bab salat mimitina, lamun hirup hayang indah salamet dunia akhirat kudu make iman awalna. Alhamdulillah. Tah nyanggakeun ka parieu sadana mudah-mudahan sing jadi ilmu anu manfaat. Lamun salah memang diangkeun ieu kebodohan sareng kekeliruan pribados nyalira. Nu penting urang sadaya nyuhunkeun ka Allah sing bisa istiqomah. Oke pribados sejam ulem ka ibu sadayana kitu nya ke malam Senin pribados saja bade ngalaksanakeun naon teh haul almarhumah nya waktosna bada magrib ya bada magrib ibu sadayana malam Senin mal manggih minggu deui berarti nya malam Senin bakal sumping haul almarhumah anu ka 40 dinten nya nu gaduh waktos diantos bada magrib dugi karengse nya mudah-mudahan wabil khusus doakeun oge ku para ibu sadayana keluarga pribados nyata pala putra mudah-mudahan sing terus ditambah kesabaran ku Allah Subhanahu wa taala. Oge pribados sebagai orang tuana atau ramana sing bisa ngedidik, sebab paling rugi adalah orang tua yang tidak bisa mendidik ke para putra-putranya karena hasil daripada tarbiyah ibu rama atau bapaknya insya Allah akan kelak menjadi murang kali putra putri anu soleh solehah. Kedua kendi kepada ibu sadayana pribados tetras berjuangkan agama ieu sing dipaparinana semangat. Sebab semangat teh nomor hiji ibu sadayana. Tanpa aya semangat mentak cek dokter teh mah semangat kan teh kitu. Jadi henteu loyo ibu sadayana. Taina mah pribados rada pulih deui naonna. Semangatnya henteu loyo teuing sebab loba nu nyarioskeun kudu semangat ngedenya ta alhamdulillah saeutik jadi naon itu metak
Leres kepada bapak sadayana ieu pribadi sejanan teh sejang ngemutan gitunya kudu singnya ka bojo teh Pak. Punten ibunya ya ka bapak-bapak hungkul. Bapak kudunya ka bojo teh leres kudunya. Sabab bojo teh ibu sadayana anu berang penting menemani urang. Intinya di saat susah hanya bojo kita yang menemani kita. Leres? Di saat kita sakit siapa yang menemani kita? Hanya istri kita. Di saat kita hujan yang menemani hanya istri kita. Keun bae rewat-rewat oge. Dan nu setia mah lain batur tapi istri urang. Ya. Yeuh nu ngaulaan urang teh ibu bapak sadayana bojo urang. Ulah ningali fisik geus kolot mah. Gitunya nyaeta labdi sakurangannya tidak fisik bojo teh geus teu kenten teu bogoh rupa ditinggali hareup cenah. Kumaha bentuk bodoh bentuk tong ditinggali bentuk tuh aing geus kitu mah gitunya bingung atuh da Pak Haji jadi ngurangannya teh kunaon gitu yeuh da saleres nama punten ibunya lain mangmenengkeun ibu-ibu istri mah bisa dikukumaha asal salakina loba duit betul setuju teh tah dengekeun Bapak jadi lamun hayang bodas istri babari ulah titah ka sawah. Ieu mah pamajikan titah bodas, titah siga artis, ai pagawe nu galopoe, nguprak we, mulungan naon? Mulungan batu bari papanasan hese bodasna. Leres teh. Cenah pamajikan teh bogot tah hayang kinclong, enak teh. Kinclong. Siga mobil dikumbah jadi naon? Babari tinggal meuli cet bodas. Nah kayak gitu di bodas. Leres? Ku duit lah naon oge di dunia mah kunaon nya itu da atuh pamajikan teh ngan monyong wae pasti kurang naon bentar sare cek pribaros tuh ibu tuh rek embek ka kuring gitu da ibu mah gitu ibu sadar ya di dunia punten bapak-bapak mentak ya pribados ngaduakeun ka saya pamoget tusuk ka sate manis ya can bisa nengan duit ulah wayang kawin sabab naon kawin can bisa nengan duit teh paling rumah tangga sapoe terus katilu poena ditalapung mitoha entong gengsi neangan duit mah lares Pak mal ngomong si bapak mah daerah lares teh ibu kudu ka ibu-ibu ya yeuh ulah gengsi rek jadi tukang ojek sugan yeuh jadi tukang ojek keluar keringat untuk istri dan anaknya Allah hargai setiap yang keluar dari tetesan keringatnya dia jadikan malaikat untuk membela dia di akhirat alhamdulillah tak itu bapak kartos ku bapak udah pribadi ke bapak tuh jadi kudu kuah jadi ulah kudunya bapak sadayana aduh kudunya paingan cek lagu baru terasa kalau sudah mana apalan wae gitu iya anak buah si godeng kabeh baru terasa kalau sudah Masya Allah itu eta teh geuning lain kata-kata mana ternyata itu semua akan merasakan makana pantas ibu sadayana nepikeun ka teu hayang dahar-dahar acan cek pribados ke baheula di pasantren henteu tuang dipitnah babaturan dipikang ewa ku baturan dah teh kuat terus ngalaman ieu ngalaman anu kuat tapi pelebah aya paingan cek batur di mana urang ditinggalkan kusaha anu mendampingi 24 jam hilang maka itu bagaikan burung yang lepas sayapnya sabelah cing rek naros lamun manu lepas jangjangna sabelah bisa hiber moal prak priwados teh bisa hiber sabab jangjangna non kekeplek di handape jadi lamun hayang bisa hiber deui kudu kumaha kudu neangan dina jangjangna deres sugane menang atuh jangnya sabelah deui tuh kudu makanya amin loba jamaah masuk diijab sugane atuh boga jangjang deui jadi bisa hiber deui kitu maksudna jadi bisa naon hiber deui asli da ieu mah keur nyaritakeun jangjang lain nyaritakeun naon jadi maksudna sadayana batu nyebatkeun jadi ieu teh tedekeun hiber ibu sadayana
reka itu teh ada di handap sabelah kieu we di handap jadi teu ka mana-mana di dieu we di imah di dapur ka dieu di dapur kana da teu bisa hiber jadi emut daripada oh lamun hayang hiber deui berarti kudu aya naon sabelah berarti jangjangna kudu ditambal itunya ditambal tadi mana geus aya jangjang mah insyaallah hiber deui mudah-mudahan doakeun sing menang jadi menang jangjang ngomongkeun naon jangan ieu mah batur nyaritakeun ka pribados gitu Pak Haji ai memang kieu mah cenah sarua jeung manuk leungit naon coba pribados babahari atuh leungit jangjang sauna tinggal aneh-aneh bahkan cenah lamun hayang leuwih hiberna hebat eta jangjang di dieu dua-dua lagi dua jangjang lagi etan hebat laras ieu sadayana jadi hiber curina siga nu puas hiberna teh hebat eta jadi hebat teh kan jangjang sabeula mah kieu tah nya kieu ieu mah kusa ditambah belah dieu dua belah dieu dua jadi sabariji eta hiberna wah siga nu puas teh seuring alhamdulillah pokoknya mah ibu bapak ini keur boga jangjang kene maka lamun boga jangjang bapak neangan duit lagi bisa hiber insya Allah alhamdulillah sok ini mah orang manakib gitu nya mudah-mudahan orang sana dijaga ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim la hadratin nabil mustafa syidin wa habibina syabina maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina ila darajamil anbiya wal mursalin wasyhadu was-salihin wal ulamil amilin wal awliya'il muhdisin wa masyiatul ajmain wal qurra'i wal mutahajjidin huzul hadratir rasulullah alaihi wasallam al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ila ruhi abaina wa tilajadil wasil khususan syekhuna sohibil ijajah hadal man lagi wa nasyiru lahumul fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim bila doa jamil mu'minin minatu muslimat ya minhum malamat sunjami hajatina ya Allah bisa dina hati di majlis ta'lim al-mahabbah wa mutaba'ah sejamayun kagamparan ya Allah kagamparan ngijabah ngubul maksud abdi sadayana cita-cita abdi sadayana dagang segala rupi kasab abdi sadayana hadir ya hablah barakah kalawan ngalengkun barakah karomatan Syekh Abdul Qadir Jailani khususna kemuliaan junjunan abdi kakasih abdi Sayyidina Muhammad SAW mugi gamparan ngijabah nu saenggal-enggalna kalawan pangijabah gambaran anu maslahat manfaat kanggo abdi sadayana fid dini wa dunya wal akhirah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim